Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana, mangga urang lajengkeun hancanu katunda dinten kamari nyaeta kitab Adkar Nawawi halaman 18. Masih nerangkeun bab dzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi Sahih Muslim dina kitab Sahih Muslim an Abi Darin katampi ti Abi Dar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sanyana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ngadauh Kanjeng Rasul. Qala eta ngadauh Kanjeng Rasul yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum shadaqatun. Yusbihu ala kulli sulamai bakal jadi isuk-isuk ka setiap bubukuan min ahadikum ti salah sahiji aranjeun kabeh naon shadaqatun shadaqah. Saur Kanjeng Nabi tiap isuk ya setiap anggota tubuh urang, setiap bubukuan urang ti salah sahiji urang atau salah si aranjeun kabeh jadi sedekah. Jadi anggota tubuh urang teh bisa jadi sedekah. Mana wae sedekah tiap pagi tiap isuk. Fakullu tasbihatin maka ari setiap maca tasbih sedekatun eta teh sedekah. Jadi setiap orang maca tasbih eta teh termasuk sedekah. Wa kullu tahmidatin jeung ari sakur maca tahmid, maca alhamdulillah, muji ka Allah, sedekatun eta oge sedekah. Wa kullu tahlilatin jeung ari sakur maca tahlil, sedekatun eta oge sedekah. Jadi setiap maca la ilaha illallah eta oge sedekah. Wa kullu takbiratin jeung ari sakur-sakur maca takbir, maca Allahu Akbar, shadaqatun eta oge sedekah. Wamrun bil ma'ruf shadaqatun jeung amarentah kana kasayan, shadaqatun eta oge jadi sedekah. Jadi urang teh marentah kasayan ka keluarga khususna kepala putra urang miwarang kana kasayan eta oge saur Kanjeng Rasul termasuk sedekah. Wa nahyun anil munkari jeung ari ngalarang anil munkari tina pamunkaran shadaqatun eta oge sedekah. Jadi aya nu matak pamunkaran carek ku urang, cegah ku urang ulah sampai batur nyieun kamunkaran. Tah nyegah tina pamunkaran oge termasuk sedekah. Wa yazi'u mindalika jeung cukup mindalika cukup tina itu sedekah tadi kulu tasbihatin sedekah, kulu tahmidatin sedekah, tah cukup tinu tadi naon rakaatani 2 rakaat tarka'u anu ruku anjeun huma kana ieu 2 rakaat minad duha tina salat duha. Jadi cukup tina baca anu tadi sedekah tasbih sedekah takbir sedekah tahlil sedekah takbir oge sedekah amar ma'ruf sedekah nahi munkar sedekah. Tah hoyong beunang sadayana saur Kanjeng Nabi cukup ku salat duha 2 rakaat salat duha itu kacanak nu tadi sadayana teh. Qultu nyarios kuring as-sulamai ari lapad sulamai bidhammi sini kalawan didomahkeun sina wa tahfifil lam jeung dientengkeun lamna teu dibaca ditasdidan wa ari sulamai teh al udwu eta anggota badan. Wa jam'uhu ari jamana tina sulamai sulamayatun eta lapad sulamayat dipatil mimi wa tahfifil ba'i kalawan dipatahkeun mimna jeung dientengkeun iana. Jadi kesimpulan khususna punten kanggo jami-jami anu teu mampu, nu fakir, nu miskin, pan kadang-kadang dina hiji kisah aya salah sawios wawakil ti jalma nu fakir miskin sumping ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah
itu jalma Islam kuring Islam itu mukmin ngan lebah nu beunghar mah bisa naon sodaqoh ngabangun pasantren ngabangun masjid waktu aya wargi na tatanggana gering bisa sodaqoh ngalayad ku eta duit nu beunghar mah bisa ngalongok bari sodaqoh hari abi bade ngabangun pasantren ti mana teu bisa sodaqohna cek paripaosna isuk tuang sore henteu rek ngabangun pasantren ngabangun masjid di mana abi henteu itu abi teh hoyong sapertos nu bala leunghar hoyong midamal amal kasayan ku midamal sodaqoh maka Rasul ngawaler saur Kanjeng Rasul bahwa pakulu tasbihatin sodaqoh setiap tasbih eta oge sodaqoh pakulu tahmidatin maca tahmid oge eta sodaqoh maca la ilaha illallah eta ge sodaqoh maca Allahu akbar eta oge sodaqoh jadi keur saha atuh keur jalma anu teu mampu nu fakir nu miskin berarti aya kesempatan urang da urang mah teu bisa sodaqoh ku harta banda matak minimal tiap baca salat tiap ba'da salat urang ulah tinggalin naon dzikir ka Allah subhanallah sabarawihan 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 tambah la ilaha illallah 100 uihan pan eta oge sodaqoh naon margina ieu mah wiridan henteu sodaqoh ku harta oge henteu atuh keur nu miskin mah urang teu mampu sodaqoh ku harta banda atuh ku rajin weh naon dzikir wiridan tiap bada salat ngan nu leuwih mantep mah harta sodaqoh ku harta banda ngabangun masjid ngabangun pesantren ngabangun sarana agama tamah deui kersa dzikir kersa wiridan itu langkung sae lajengkeun warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi Shahihail Bukhari dina kitab Sahih 2 Imam Bukhari wa Muslimin sareng Imam Muslim an Abi Musa al-Asy'ari katampi hadis ti Abi Musa al-Asy'ari Rodia muga mikaridos Allah Gusti Allah anhu ti Abi Musa al-Asy'ari qala nyarios Abi Musa qala tos ngadauh li ka kami li ka kuring saur Abi Musa saharos an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adzullu nahan teu kudu nuduhkeun kami saur Rasul ka anjeun ala kanjin kana simpenan atawa gudang min kunuzil jannati tina simpenanana ieu surga tina gudangna surga pakultu terasa ngawaler kuring saur Abi Musa al-Asy'ari bala kantenan ya Rasulullah ya Rasulullah kantenan we wartosan atuh tuduhkeun abi teh cek Rasul perlu teu ku kuring dibejakeun dituduhkeun gudangna surga atau simpenan di surga teh walar ya Abi Musa al-Asy'ari kantenan we atuh Rasul tuduhkeun peryogi abi teh maka qala ngadauh Kanjeng Rasul kul ucapkeun ku anjeun la haula wala quwata illa billah nah bacakeun simpenan di surga teh nyaeta ucapan bacakeun lapad la haula wala quwata illa billah ieu nyambung sareng hadis-hadis sebelumna pilihan kangge urang tos aya salapan dikir-dikir nu dicontohan ku Kanjeng Rasul sareng sadayana perintah Kanjeng Rasul hidup pilihan kangge urang bade milih nu mana nu resepna urang kalimah urang bade la haula mangga ti Kanjeng Rasul keneh bade tadi teh tasbih tahmid mangga eta mah pilihan kangge urang da puguh sadayana ge dipiwarang dicontohan ku Kanjeng Rasul warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi sunani Abi Dawud dina Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi sareng Imam Turmudi an Sa'ad bin Abi Waqqas katampi hadis ti Sa'ad putrana Abi Waqqas radhiyallahu muga mikaridos Allah Gusti Allah anhu ti ieu Sa'ad bin Abi Waqqas annahu sanyana Sa'ad bin Abi Waqqas dakhala eta lebet Sa'ad ma'a Rasulillah sarta Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lebet alam roatin kabumina hiji istri wa baina yadaiha jeung eta tetep antara dua pananganana ieu si imroah hiji istri nawa ari aya siki korma au haso atawa aya krikil gitu krikil kesik batu letik tasbihun maca tasbih ieu si imroah bihi ku ieu siki korma atawa hiji krikil aku eta kirikil
Pakola taras we ngadauh Kanjeng Nabi, ala ukhbiruki, ala naha henteu kudu ukhbiru ngabejakeun kami ki ka anjeun, bima kalawan perkara huwa anu ari ieu ma aisaru eta leuwih gampang alaiki ka anjeun, min hadza tinimang ieu maca tasbih sababaraha hiji ngitung ku siki korma. Au abdolu atau leuwih abdol tinimang nu tadi. Pakola teras weh ngadau Kanjeng Rasul, subhanallah adada ma khalaqa fis samai, subhanallah ma suci Allah adada ma kalawan bilangan perkara khalaqa nutus ngadamel Allah fis samai di langit. Wa subhanallah sareng wa suci Allah adada ma kalawan bilangan perkara khalaqa nutus ngadamel Allah kana ieu ma fil ardi di muka bumi. Wa subhanallah sareng maha suci Allah ada dama kana bilangan perkara baina zalika antara itu sama wal antara langit sareng bumi. Wa subhanallah sareng maha suci Allah ada dama kalawan bilangan perkara huwa anu ari Allah khaliqun eta nu ngadamel. Wallahu sareng ari Gusti Allah akbaru eta maha agung. Misla dalika sapertikeun itu ada dama maha khaliq. Walhamdulillah misla dalika ari lapad alhamdulillah eta sapertikeun maca tadi adada makhalik. Wala ilaha illallah misla dalik jeung lapad la ilaha illallah eta saperti ieu adada ma. Wala haula wala quwata illa billah jeung lapad la haula wala quwata illa billah misla dalika saperti itu adada ma. Qala nyarios at-Tirmidzi Imam Turmudi hadisun dari hadis hasanun eta hasan. Saur Kanjeng Rasul ketika Kanjeng Rasul sareng Sa'ad bin Abi Waqqas lebat namu ka hiji bumi eta di bumi teh ka rencana Rasul aya istrina nu mana ieu istrina teh bari dina dua leungeunna istrina teh nyekelan siki korma bari maca wiridan maca tasbih eta si istri teh beres baca tasbih dihitung ku eta siki korma. Terus Kanjeng Rasul nyarioskeun ka eta istri, naha perlu henteu ku kami dibejakeun ka anjeun perkara nu leuwih gampang keur anjeun tinimang ieu kitu nya leuwih afdol. Jadi tenan we perlu nyata saur Kanjeng Rasul baca pakola subhanallah adada ma khalaqa fis sama wa subhanallah adada ma khalaqa fil ar wa subhanallah adada ma baina dzalik wa subhanallah adada ma huwa khaliq wallahu akbar misla dalik walhamdulillah misla dalik wala ilaha illallah misla dalik wala haula wala quwata illa billah misla dalik. Jadi saur Kanjeng Rasul tah ieu bacaanana subhanallah adada ma khalqi fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ar, subhanallah adada ma baina dalik wa subhanallah adada ma huwa khaliq wallahu akbar misla dalik walhamdulillah misla dalik mangga sadayana. Itu pilihan bagaimana kanggo urang itu hadis nu ka-10 nerangkeun dzikir wiridan. Urang resepna nu mana sadayana oge dicontohan ti Kanjeng Rasul. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya pihima dina itu Sunan Abi Daud sareng Imam Tirmidzi bisnadin hasanin kalawan sanad anu sae an yasiratin an yasiratin tina tiyasirah atampi tiyasirah bido an yusairah ti yusairah bidomil ya'i kalawan didomahkeun iana musanatin nu dititikan 2 tahanapna dibaca iya yusairah wapati sini dipatahkeun sina yusa gitu al muhmalati anu teu make titik as-sahabiyati yusairah teh bangsa sahabat istri al muhajirati anu ahli hijrah golongan sahabat hijrah radhiyallahu anha radhiya muga mikarido saallahu Gusti Allah anhati yusairah anna nabiyya sanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amaro eta marentah Kanjeng Nabi hunna ka ieu nisa pirang-pirang istri ayura'ina kana yen supaya ngariksa ieu pirang-pirang istri bitakbiri kana maca takbir wa taqdisi sareng subhanallah ngabersihkeun ka Gusti
Allah, wa tahlili sareng maca tahlil, wa ayya danna sareng yen ngabundalkeun ieu istri bil anamil kana pirang-pirang bil anamil kana pirang-pirang ramo. Fa innahunna maka sanyana ieu ngabundalkeun kana pirang-pirang ramo mas'ulatun eta nu bakal ditanyakeun mas mustantiqotun tur anu disuprih ngomong. Jadi saur Kanjeng Rasul ngadauhkeun Kanjeng Rasul saanyana Kanjeng Rasul marentah ka pirang-pirang istri supaya ieu istri teh ngariksa ngajaga kana maca takbir, tegasna mah kudu daek dzikir wiridan maca takbir. Allahu akbar teras takbis maca tasbih subhanallah, Allahu akbar teras subhanallah katilu wa tahlil maca tahlil la ilaha illallah. Bari wa ayak dan nabil anamil saur Kanjeng Rasul bari keur dikir naon, dikir takbir, tasbih jeung tahlil teh bedelkeun ku leungeun mangga ku ramo subhanallah mangga dibeuneukeun dipeureukeun bari dihitung gitu. Tah eta saur Kanjeng Rasul fa innahunna maka sanyana itu pirang-pirang ramo engke teh bakal ditanya jeung bakal disuprih ngomong. Jadi ieu supaya jadi saksi bahwa ramo-ramo urang teh dipake di dzikir wiridan gitu. Nah, mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngamahkeun pilihan sami pilihan kanggo urang bade milih nu mana kitu nu diaosna. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya pihima dina ieu Sunan Abi Daud sareng Imam Tirmidzi. Wa fi Sunanin Nasa'i sareng dina Sunan An-Nasa'i bi isnadin hasanin kalawan sanad anu sae an Abdillah bin Umar katampi hadis ti Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala nyarios Abdillah raaitu ningal kuring Rasulullah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kudu ngabundelkeun Kanjeng Nabi at-tasbiha kana maca tasbih wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat mah biyaminihi kalawan panangan katuna Kanjeng Nabi. Jadi saur dina ieu hadis Sayyidina Abdillah bin Umar nyarioskeun bahwa kuring kantos ninggal ka Kanjeng Rasul nuju dzikir nuju wiridan Kanjeng Rasul bari ngeupeulkeun tong ngabundelkeun ieu ramo Kanjeng Rasul bari dihitung subhanallah gitu. Nah, jadi na riwayat sejen mah ngabundelkeun teh kana panangan katuhu mangga. Warwaina sangariwayatkeun urang sadaya fi Sunani Abi Daud dina Sunan Abi Daud an Abi Sa'id Khudri katampi hadis ti Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah kana sanyana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasul man ari sing saja maqala eta nu maca man raditu billahi robba raditu ridho abdi billahi ka Gusti Allah robban mangeran wabil islami sareng kana agama sareng kana Islam dinan beragama abdi beragama wabi Muhammadin sareng ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan abdi ngarasul wajabat maka wajib lahu pikeun ieu jalma naon al jannatu surga. Hadis anu ka-11 dzikir nu bade diaoskeun saur Kanjeng Rasul ngadauhkeun man qala sing sajalma maca nu dibaca dzikir wiridan teh ieu mah saur Rasul raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula nabiyya wa rasula maka saja manu maca raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula maka saur Rasul wajabat lahu al jannah maka wajib misti ieu jalma bakal suka surga. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalmi ahli surga anu dijamin ku Kanjeng Rasul asal urangna tiap hari kersa dzikir wiridan maca raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Teraskeun warwaina ngariwayatkeun urang sadaya fi kitab Tirmidzi dina kitabna Imam Tirmidzi an Abdillah bin Yasar katampi hadis ti Abdillah putrana bin Bashar bin Basrin bidomil ba'i bin Busrin bidomil ba'i al muhaddati didomahkeun bakna anu make titik hiji
wa iskani sini bus disukunkeun sina al muhmalati sinu teu make titik ashabi nu bangsa sahabat radhiya muga mikarido Allah Gusti Allah anhu tieu busrin anna rajulan saenyana hiji pameget qala eta nyarios ieu rajul ya Rasulullah ya Rasulullah inna syara'i al islami saenyana pirang-pirang syariat Islam qad kasurat eta nyata seueur ieu syara'i al Islam alayya ka abdi pahbir muga ngaberitakeun Kanjeng Nabi ngawartosan Kanjeng Nabi ni ka abdi saur ieu rajul atasabtu maka rek muntang abdi bihi kana ieu se pakola teras we ngawaler Kanjeng Rasul ngadauh la yazalu teu eureun-eureun ulah eureun-eureun teu meunang eureun-eureun naon lisanu ka lisan anjeun rotban eta nu baseuh min dzikrillahi taala tina dzikir ka Allah taala qala nyarios at-Tirmidzi Imam Turmudi hadisun ari hadis hasanun eta sae qultu nyarios kuring atas sabtu ari lapada satabtu bitai kalawan maketa musannati anu dititikan dicecekan atas itu pauko luhurunana jadi make titik titik dua ata maketa sumasinu terusin mu'jamatin anu make titik jadi atas itu mu'jamatin sumasin mu'jamah anu make titik sumaba muhadah terus make ba anu titik hiji maftuhat nu dipatahkeun berarti baca atas batu sumata umumu salasah terus make sa anu titik tilu wa maknahu ari maknana itu lapad atas batu atalaku eta cuman tel kuring bihi kana itu se wastama saku sareng cecekelan artinya pengkuring jadi maksudna hadirin sadaya dina hiji waktos aya hiji pameget nyarios eta pameget ka Kanjeng Rasul saur pameget ya Rasulullah inna syari'al Islam qad kasurat alayya saanyana syariat Islam teh tuh seueur pisan seueur syariat Islam teh alayya ka abdi nu sumping syariat Islam syariat-syariatna ieu cing pahbirni bisaiin atas basu bihi cing wartosanku Gusti wartosanku Kanjeng Nabi abdi teh pasihan terang atuh wartosan sesuatu atau hiji perkara anu ku abdi rek muntang rek nyepeng kana eta hiji perkara maka Rasul ngadauhkeun lamun bener kitu syariat rek dipegang ku anjeun mah la yajalu lisanuka rotban min dzikrillah taala tong eureun-eureun lisan anjeun sampai baseuh lisan anjeun tong eureun-eureun dzikir ka Gusti Allah gitu dzikir nama nu mana bae ieu teh ditantukeun ku Kanjeng Nabi bade dzikir nu tadi teh rek subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim mangga bade raditu billahi robba mangga bade subhanallah hukum mangga pilihan nu penting asal urang lisan urang dzikir selalu dzikir ka Gusti Allah sabab intina dzikir teh zikrullah selalu ingat ka Gusti Allah warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fihi dina itu kitab Imam Tirmidzi an Abi Sa'id Hudri katampi hadis ti Abi Sa'id Hudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah kana saenyana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila eta ditaros Kanjeng Rasul ayul ibadati ari ibadah nu mana afdalu eta leuwih afdol naonana darajatna indallahi taala mungguh Allah taala yaumul kiamati dina poe kiamah jadi Kanjeng Rasul ditaros gitu ditaros Kanjeng Rasul mencek bahasa urang mah ya Rasulullah ayul ibadah afdalu darajatan indallah yaumul kiamah ibadah nu mana Gusti nu pang afdolna darajatna mungguh Allah engke di akhirat dina poe kiamah qala ngawalar Kanjeng Rasul nyaeta pang afdolna ibadah teh adzakirunallaha katsira eta jalma-jalma anu dalikir ka Gusti Allah kasiran kalawan seueur dikirna jadi pang afdolna jalma mungguh Allah ke di akhirat teh
pang abdolna jalma teh jalma-jalma nu panglobana dzikir ka Gusti Allah. Kultu teras nyarios kuring saur Abi Said Hudri teh naros deui ka saha ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, hai Rasulullah, wa minal goji fisabilillah gojawajal jawajala wa minal goji jeung ti anu perang di jalan Allah nah leuwih abdol keneh anu tadi loba dzikir ka Gusti Allah leuwih abdol tinimbang jalma perang di jalan Allah. Qala adauh Kanjeng Rasul ngawaler lau doroba lamun teh mah neungeulkeun ieu goji jalma nu perang bisa pihi neungeulkeun mesatkeun kana pedangna ieu si goji nu perang fil kufari di pirang-pirang jalma kafir wal musyrikina jeung jalma nu musyrikin kabeh hatta yan kasiro sehingga mecahkeun ieu pedang mecahkeun atau motongkeun ngaraheutkeun sami wayah tabib sareng bobolokot ieu pedang bobolokot bobolokot daman getihna naon daman getihna lakana yakin kabuktian saur Rasul naon saha adzakiruna jalma anu dalalikir kabeh Allah ka Gusti Allah afdalu eta leuwih afdol minhu tinimbang ieu zaman perang. Jadi saur Kanjeng Nabi tadi pang afdolna jalma mungguh Allah teh pang afdolna ibadah na jalma mungguh Allah ke di akhirat teh nyata jalma-jalma anu sok dalalikir ka Gusti Allah panglobana jalma anu dikir ka Gusti Allah di dunia. Jadi paloba-loba dikir urang ka Allah di dunia. Ditaros ku Abi Saudi kumaha lamun dibandingkeun jeung jalma anu perang di jalan Allah. Rasul ngawalerkeun kumaha ya Rasulullah afdol kana jalma anu loba dikirna dibandingkeun jeung jalma anu gugur di medan perang di jalan Allah. Rasul ngawaler seandaina qala lau doroba bisaifihi fil kufar wal musyrikin seandaina ieu jalma teh neungeulkeun kana pedangna ka pirang-pirang jalma kafir neungeulkeun pedangna ka pirang-pirang jalma musyrikin sahingga ieu pedang teh matak motongkeun mecahkeun kana ieu anggotana kafirin jeung musyrikin sahingga ieu pedangna labokot ku getih tetep lakana dzakirunallah afdalu minhu jalma anu dikir yakin jalma anu loba dikirna ka Gusti Allah leuwih afdol tinimbang naon jalma anu perang di jalan Allah tadi ya. Matak pan urang mah geus teu perang ayeuna mah di negara urang damai matak ulah ngarep-ngarep perang sing loba we wiridana sing loba dikirna ka saha ka Gusti Allah. Ternyata jalma anu selalu dikir pangloba na dikir ka Allah saur Kanjeng Nabi engke di akhirat pang afdolna ibadah jalma mungguh Allah engke di akhirat dina poe kiamat. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fihi dina ieu kitab Imam Tirmidzi. Wa fi kitab Ibnu Majah sareng dina kitabna Ibnu Majah an Abi Darda katampi ti Abi Darda radhiyallahu anhu qala nyarios Abi Darda qala tos ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unnabiukum saur Rasul ala unnabiukum naha teu perlu unnabiu ngabejakeun kuring kami kum karanjeun kabeh bi khairi a'malikum kana pang alus-alusna pirang-pirang amal aranjeun kabeh wa azkaha jeung leuwih bersihna ieu amal ingda malikikum nurutkeun mungguh pangeran aranjeun kabeh. Saur Rasul nah perlu teu ku kami dibejakeun pang saena amal aranjeun kabeh jeung pang bersih-bersihna ieu amal mungguh pangeran aranjeun perlu bejakeun teu wa arpaha jeung pang leuwih ngaluhurkeunana ieu amal pidarojatikum dina darajat aranjeun kabeh wa khairin lakum jeung leuwih alus pikeun aranjeun kabeh min infaqid dahabi tinimbang ngainpakeun emas wal waroki sareng perak wa khairin lakum jeung leuwih alus pikeun aranjeun kabeh min antal kau tinimbang yen papangih aranjeun kabeh aduwakum ka musuh aranjeun kabeh patadribu terus neungeulkeun aranjeun kabeh neungeul aranjeun kabeh anaqahum kana punuk-punukna ieu adu perlu teu dibejakeun saur Rasul teh pang leuwih alusna amal aranjeun kabeh
leuwih alus amalna, leuwih bersih ya amal mungguh pangeran mungguh Allah, leuwih luhur darajatna, darajat aranjeun kabeh jeung leuwih halus pikeun aranjeun dibandingkeun jeung infak sedekah ku emas jeung perak, jeung leuwih halus keur aranjeun kabeh tinimang pangihna anjeun jeung musuh terus we ngadekeun ngadek musuh-musuh aranjeun di jalan Allah. Kumaha walar sahabat? Qalu ngawalar para sahabat, bala kantenan ya Rasulullah. Qala ngadau kanjeng Rasul nu pangalusna teh nyaeta dzikrullahi taala, dzikir ka Gusti Allah taala. Jadi pangsayana teh dzikir ka Gusti Allah. Jadi urang keur kumaha bae di mana wae keur naon bae kudu selalu dzikrullah, hate urang teh selalu dzikir ka Gusti Allah. Teraskeun. Qala nyarios Al Hakim Abu Abdillah fi Kitabil Mustadrak, Abu Abdillah dina kitabna Abu Abdillah, Al Hakim Abu Abdillah Al Mustadrak ala sahihaini kana sahih dua. Hadari hadis hadisun sahihul isnadi nyaeta hadis anu sahih isnadna. Jadi hadis nembe teh pang abdolna naon nyaeta dzikir ka Gusti Allah. Dua deui. Tilu. Warawaina sareng ngariwayatkeun urang sadapi kitab Tirmidzi dina kitab Imam Tirmidzi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katampi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala nyarios Ibnu Mas'ud. Qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqitu Ibrahim, papanggih kuring saur Kanjeng Nabi, papanggih kami Ibrahim akan Nabi Ibrahim alaihissalam, lailata usriya dina waktu diisrokeun sahabi kuring. Saur Kanjeng Nabi ngadaukeun kuring kami kantos pepenak sareng Nabi Ibrahim alaihi salam dina waktos Isra Mi'raj. Pakola teras we ngadauh nyarios ya Nabi Ibrahim, saur Nabi Ibrahim, ya Muhammad duhai Muhammad, ikri ummataka assalam, bacakeun ku anjeun mun urang mah nitip salam ka umat anjeun, nitip salam wa akhbir jeung bejakeun ku anjeun hum ka umat anjeun ieu aya titip salam ti Nabi Ibrahim keur umat Kanjeng Rasul, nitip salam ka Kanjeng Rasul, wa akhbirhim jeung ngabejakeun ka anjeun hum ka ieu umat. Nya naon annal jannata, saur Nabi Ibrahim, annal jannata sanyana surga thayyibatu turbati eta anu sae taneuhna, adabatul ma'i anu tawar caina, wa annaha sareng sanyana jannah ki'anun eta bagus tur endah, wa anna girosaha jeung sanyana pepelakanana ieu surga, tatanuran ieu surga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Qala nyarios Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun dari hadis hasanun eta sae. Jadi saur Kanjeng Nabi waktos kami Isra Mi'raj penak sareng Nabi Ibrahim alaihi salam. Teras Nabi Ibrahim teh nitip salam ka Kanjeng Nabi supaya salam ti Nabi Ibrahim didugikeun ka umat Kanjeng Nabi. Oge bejakeun saur Nabi Ibrahim ka umat Kanjeng Nabi bahwa surga teh taneuhna sae taneuhna, oge surga teh caina tawar teu asin, oge saur Nabi Ibrahim wa annaha ki'anun, yen surga mah bagus tur indah saur Nabi Ibrahim, oge pepelakanana tatanuranana ieu hayong urang asup ka surga teh naon ieu pepelakana tatanuranana teh saur Nabi Ibrahim wa anna gharasaha nyaeta pepelakana teh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kesimpulan tina eta kisah Nabi Ibrahim penak sareng Kanjeng Rasul, intina urang sing kersa dzikrullah selalu dzikir ka Gusti Allah, dzikir nu dicontohan ku Kanjeng Rasul, tasbih, tahmid nyaeta sareng nu sanesna subhanallah mata tiap pada salat minimal subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, teras we la dzikir la ilaha illallah tahlil la ilaha illallah 100 kali. Teraskeun
Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya pihi dina ieu kitab Imam Tirmidzi an Jabir radhiyallahu anhu katampi hadis ti Jabir radhiyallahu anhu. Ani Nabi Jabir nampi hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Kanjeng Nabi. Man ari sing saja maqala nu maca ieu jalmi subhanallah wal kana lapad subhanallah wa bihamdi gurisat maka ditandurkeun lahu pikeun ieu jalmi pikeun man naon nakhlatun tangkal korma fil jannati di surga. Qala nyarios at-Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun dari hadis hasanun eta sae. Saur Kanjeng Nabi sing saha jalma maca subhanallah wa bihamdihi maca eta maka bakal ditandur bakal dipelakan keur ieu jalma teh tangkal korma di mana di surga. Kayak di surga bakal boga pelakan tangkal korma keur saha khusus keur jalma anu daek maca subhanallah wa bihamdihi. Wadai warwaina ngariwatkeun urang sadaya pihi dina ieu kitab Imam Tirmidzi an Abi Darin katampi ti Abi Dar radhiyallahu anhu qala nyarios Abi Dar. Kultu nyarios kuring ya Rasulullah ya Rasulullah saur Abi Dar. Ayul kalami ari kalam mana baik ahabbu eta leuwih dipika cinta ilallahi taala mungguh Allah taala. Abi Dar naroskeun ka Rasul ya Rasulullah kalimah mana kalam mana nu leuwih dipika cinta ku Gusti Allah. Qala ngawaler Kanjeng Rasul mas topa ma eta perkara istopa anu milih sa Allah Gusti Allah taala li malaikatihi ka pirang-pirang malaikat Allah. Jadi kalam anu dipikat cinta ku Allah teh nyaeta kalam atau perkara anu dipilih ku Allah dipasikeun ka para malaikat. Mana kalamna nyaeta subhana rabbi wa bihamdihi subhana rabbi wa bihamdihi. Nah, eta nuntaeuna teh itu dipilih dipiasikeun ka para malaikat sok dibaca ku malaikat. Natak urang mah sok dibaca dina salat subhana rabbi urang mah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dipakena dina salat nalika keur sujud sareng ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi sang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ta eta teh kalam anu leuwih dipika cinta ku Gusti Allah pertarosan Abi Dar ka Kanjeng Rasul diwaler ku Kanjeng Rasul kalimah anu dipika cinta ku Allah teh nyaeta kalimah nu dipilih ku Allah dipasikeun ka malaikat nyaeta subhana rabbi wa bihamdi subhana rabbi wa bihamdi. Wahada jeung ari ieu mahina asra eta dina nalikana ngajalankeun ka kuring pi maksudil kitabi dina nu dimaksudina ieu kitab wa guru jeung zikir kuring hukana ieu maksud ngetan kuring hukana ieu maksud kitab ala tartibil waqi'i kana nyusuna anu tumiba goliban dina galibna wa abda jeung ngamimitian kuring bi awali istaiqodo kalawan ngamimitian istaiqodo anu nyaring kuring al istaiqodo anu nyaring salin sanu manusa minomihi tina sarena ieu insan sumama terus perkara badau sabadana istaiqodo ala tartibi kana nyusun ila naumihi kana sarena ieu insan ila laili nepi ka peuting sumama terus perkara bada istaiqodo tihi sabada nyaringna ieu insan pilaili ti peuting allati anu yanamu nu bakasari insan ba'daha sabada lail. Jadi saur ieu musonif Syekh Nawawi Al-Bantani taya perkara dikir-dikir wiridan ti Kanjeng Nabi teh ieu nu ngajalankeun kuring dina nu dimaksud dina ieu kitab. Kuring nyaritakeun dina nu dimaksud dina kitab teh ieu susunanana nu tumiba, susunanana dikir-dikir anu tersusun. Ngamimitian kuring dina ngamimitian jalma hudang tina sare naon nu dibacakeun ketika hudang dina sare terus sabada hudang tina sare teh naon nu kudu dibaca nepi ka keun sare deui nepi ka peuting ieu sadayana ku Syekh Nawawi tos disusunkeun jeung perkara anu sabada nyaring ketika beurang sampai peuting rek sare deui teh naon ieu nu kudu dibacakeun diwiridkeun teh dibacakeun dikir ku urang teh sadayana ieu anu tos tersusun nyanak tina hadis Kanjeng Rasul amalan-amalan sadinten sawengi ti Kanjeng Rasul mudah-mudahan urang tiasa nurutan
ngalaksanakeun sakumaha nu dicontohan ku Rasul, dikir-dikir atanapi bacaan-bacaan anu tos tawariti Kanjeng Rasul. Rupina pangaosan ti simkuring cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadugikeunna, umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.